Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun imah nu pernah didatangan ku wali. Yo urang simak bareng-bareng. Li'annal amakina tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Lantaran tempat jadi tambah mulia, jadi mulia ku ayana arifin, jadi sengit ku ayana hadir arifin. Lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah, kadinya datang ka imah malaikat, waduh di imah eta teh sing suliwer. Sing suliwer teh tak tambah mulia imah didatangan ku waliullah, imah didatangan kitu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta, majlis eta, masjid eta, imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Itrati wa biyal ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Wadah eta nuturkeun kana nu diwadahanana dina mulyana. Sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae. Sakumaha kamari kurung manuk tina jati, manukna manuk gareja. Sing serikeun ku batur bagusan keneh ka kurung ieu mah euy. Aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna. Mantep. Imahna gedong agreng miliaran tapi barang keluar petot jelomana. Tertarik kabeh ge. Lah ngan imah doa. Tapi imahna RRSS. Kamarna ge nyengkleh, barang keluar masyaallah mahadza basaro. Ieu mah lain jelema budak ku gelis-gelis teuing. Aing dibere senyum nyeblak hate. Panah aspara nancep ka jantung aing. Pang nyabut kana. Oh nu bisa nyabut iwal dinyana dewe nu nyabut lagi. Aduh budak. Teu bisa hees aing keur beuting. Kunaon emang nyeri huntu. Gusti Allah. Tuh, wadah masa pira wadah. Aya inopa herang jasa barang keluar awewe di jero inopa hideung. Lah, inopa hideung. Ngeusiana tersep aing mah. Aya nu naik 08 brek. Wah, klaksona ge parem. Dak lawang lagi geus eueuh relan. Geus teu bisa ditutupeun. Ai keluar masya Allah. Gusti Allah, bintang film internasional. Ya Allah, ieu mah pohara jasa. Geus teu kadeuleu tah, angkot teu kadeuleu. Teu kadeuleu, nu kadeuleu adalah bibirnya. Bibirnya yang merah, waduh. Tah jadi kumaha nu diwadahanana? Kumaha nu diwadahanana? Awak kurang di bagusan make samarenda, make bagus, pakai baju nu luar biasa. Wah, jutaan tapi di jerona pinuh ku hasud. Galbuna ruhna acak-acakan lah atuh paling ya orang betah jeung nyana saminggu 2 minggu kadituna teu betah kunaon hasud melulu tapi orang babarengan jeung jelema duh sampingna ge tilok diistrika boro-boro samarenda menang meuli tas dibeli dipake terus diseuseuh eta ku sebab teu diistrika kosper bae nikal-nikal tapi masya Allah hatina bening hatina bersih nikmat babarengan jeung nyana urang babarengan jeung nyana begitu naik urang teu boga duit tenang dibayaran ceuk waduh ngeunaheun jas
Urang lapar asup ka restoran keun we tong ulah dipake duit teh mah duit ieu bae. Ya Allah ya Rabbi. Meunang aya kauntungan dibere jelema teh nu mere 500.000 tajang maneh bae kula mah tinggal catet bae ge sabaraha beakna. Bersih hati geunaheun Gusti. Orang boga pemajikan gelis tetapi ya hayang itu hayang. Wow budak teu meunang lambat balik geus kokopra kunyana geus dicekelan bae. Aduh geus nyeri awak urang geus kuru jasa mikiran pemajikan bae ditinggalkeun geus aya anak jeung beus teu manggih deui kos kitu. Tapi makan hati luar biasa. Gelis ge teu zahirna doang. Tapi orang boga pemajikan teu sabaraha tapi ka urang ngeunaheun jasa. Kakak deng mingguan aya emang ongkosna aya ieu besi kurang ya ongkosna ieu. Ngan balik pangmarikeun BH. Sial liko jasa tama. Nya jore nya papar. Aduh. Nginahin ka urang teu boga pemajikan senang hate. Aya bae di lembur aya nu moal tahlilan gitu, moal paruh ya geus kajen teu moal ngabejaan bae pan nginahin tah. Sakalina ngariung balik emang teu berkat kan teu, berkatna tinggal lah berkat ieu cek nu penting makakana we balik. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Teu perlu berkat kula nu penting kakak jeung nu dihandapna aya keneh tau. Karena hati nginahin jasa pendeta nikmat jasa tuh esina esi jerona. Ya Allah ya Rabbi orang boga guru kiai minggu datang di ongkosan sebulan deui datang di ongkosan deui di 3 bulan datang deui di ongkosan cak santrina ieu mah garong lain guru ieu mah ti sono datang ka teu sono datang ka greget orang batinna du dunya teh teu karasa teh kos kitu. Tapi lamun datang ngadoakeun geus dibere teh jang di dieu bae jang ngabangun pondokkeun bae mama ulah dipikiran anjeun bae lah geus henteu ieu mah teu kudu pinuhan bae mobil tuh teu kudu. Jadi ngeunaheun oh berarti bener-bener ngadoakeun ikhlas sono engke ge murid ge ka urang teh batinna eueuh nu dipake kahayang di murid nu aya di leungeun murid dunia nu aya di murid teh dipake kabita ku guru atuh sono wae tah eta teh kos kitu hijab teh loba nu barisa ngaji haju ka belah dieu aya silaturahmi mah mangga asal ulah aya kahayang di luar silaturahmi bersih hati guru mentak diangkat jadi wali hese teu kunaon eueuh nanaonan di jero hatena iwal ti hayang li izharil haq hubbun nas li izharil haq wali ibadihim anil wasawis syaitaniyah ta eta teh hubbul khalqi wa ibanaun gitu ngaranna wa ibaduhum anil wasawis eta bae hiji teu hayana naon. Masyaallah nikmat eusi jadi kumaha eusina urang boga batu haju kotor tersep batu cincin bersih biasa digulak di kadar dage mah kristal blue sapphire cek orang lembur mah bilau sapir dek blue dek bilau sabol kumaha sia bae atuh emang sia mah kanya honangan ka bilau-bilauna doang atuh bilau bae bilau sapir geus teh bening cacat resep hargana mahal hate urang lamun bersih jelema bakal raresepeun bae gitulah. Jadi manusia eta awak eta kerangka eta adalah wadah nu diwadahanana ruh eta awak
zaman eta kumaha nungesian zamanna kuari tempat kumaha nungesian di eta tempat. Tah lamun kamari geus dijelaskeun ku Ki Musonif bahwa nu paling istimewa adalah tempat ma'arfah lantaran arfah teh ngandung sejarah taat ka Gusti Allah. Al-amkinah ta'lumu biqadri ma yaqa'u fiha. Tempat eta bisa luhur agung ku ukuran nu terjadi di eta tempat. Terjadi minat taat dipakai ibadah ka Gusti Allah ka Jabali Arfah wal masajidis salasah. Mun urang salat di Masjidil Haram sarakaat dibayar 100.000. Urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 tasbih. Urang maca Quran sakali tamat dibayar 100.000 kali tamat. Wah luar biasa. Iyalah Masjidil Haram. Di Masjid Madinah dibayar 500, di Masjid Aqsa dibayar 100. Ieu tempat ngabogaan sejarah sehingga mulia menurut Allah. Aya kadar jangan mulyakeunana sebab di tempat eta boga Baitullah. Di tempat itu aya Kangjeng Rasulullah. Di Masjidil Aqsa aya batu urut naik Kangjeng Nabi. Ngabogaan sejarah tempat eta mulia. Turun sumal masajidil baqiyah, masjid-masjid lain di urang ge bisa pakai itikaf. Di imah mah teu bisa itikaf tapi di masjid mah bisa. Urang di masjid mah bisa sholat tahiyatul masjid tapi di imah mah teu bisa tahiyatul kamar, teu bisa. Teu bisa. Ta eta masjid teh luar biasa agungna lantaran aya kadar taat wa zawaya, termasuk zawiyah mushola majlis ta'lim wa khalawatil aulia jeung tempat nyepina para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dilestarikeun datang ka kuari tempat para wali Allah. Urang ka Pamijahan aya guhana, urang ka Demak aya masjidna. Hayu bae urang ka dieu ka Banten ulu kesultanan luar biasa komo nyaho sejarah mah loba jasa nu laleungit kuari ge asup ka masjid leungit loba jasa nu 3 poe nu saminggu kuari ge singhade tadi Masjid Banten teh. Nah sebab naon aya tempat kholwah Sultan Aulia ya ne Syekh kitu ka Kangjeng Maulana Hasanuddin. Kitu gene di Maulana Yusuf aya tempat kholwah aya tempat kholwah nu kuari masih keneh diabadikeun di Kulon. Dirahasiakeun teh mah hampir jelema kabeh kadinya aya guha leutik. Mun urang asup kadinya tanpa make cara na ieu bila jarang anu kaluar deui dicaplok buaya. Ieu buayana aya buaya putih aya buaya hideung. Aya nu di darat mah buaya darat teh mah lain deui. Nah ieu buaya tah eta tempat kholwah. Tempat kholwah na para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jeung lian-lian ti eta. Ta eta teh nyaritakeun pangmulyana Arfah sebab didinya lah malaikat tarurun. Bersejarah ketika Siti Hawa, ibu Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam didinya papanggi amprok. Kemudian datang ka dieuna asal cicing di Arfah geus dihampura dosa. Pohara jasa Allah menghargai Arfah. Setiap jelema nu datang ka Arfah musim haji das pokona mah dihampura dosa. Ulah ngomong kumaha asal datang ke Arfah niat hajiat ihram atuh geus saya dihampura bae geus dosa. Eta agungna Arfah eta. Masyaallah. Sebab naon? Boro-boro Allah malaikat dikerahkeun poean Arfah mah supaya mandang kabeh ka jelema nu aya di Arfah. Abeh malaikat nempokeun bae. Wow, yo itu Dedi itu. Lulumpangan bae teu budak di Arfah ngaroko deui cek malaikat. Kadelet ku malaikat. Ya Allah. Ku agung-agungna Arfah. Ku agung-agungna Gunung Arfah sehingga urang nu di luar Arfah. Urang nu di luar Arfah disunahkeun nyaruaan ke kanu di Arfah. Hiji urang sunah ulah menyisiran. Sanajan di dieu
dua ulah motongan kuku lantaran menghargai nu di arpah. Nomor katilu urang teh disunahkeun taqarrub ka Gusti Allah mun di ditu mah ku cara tersendiri di urang puasa poean arpah. Ulah teh urang teh kudu nyarupan we. Kemudian urang na di dieu kudu taqarrub tadarruk ka Gusti Allah sakumaha nu keur di arpah bae. Menghargai nu di arpah urang sunah nuturkeun sakumaha nu keur di arpah. Eta teh sunah teh urang itu. Urang tak mulia jasa teh arpah. Mulia jasa teh arpah. Nah, cek arifin wa indal arifin al amakinu kulluha arfatu. Tempat di mana bae sarua jeung arpah bae cek ahli marifat. Di Cilongok sarua jeung arpah di Pasar Kemis, sarua jeung arpah di Cikupa, sarua jeung arpah teh di Citra. Sarua jeung arpah teh di Citra, teh Citra. Puri Jaya sarua. Sarua al amakin kulluha arpah cek arifin. Nah, li'annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Lantaran tempat jadi tambah mulia, jadi mulia ku ayana arifin, jadi sengit ku ayana hadir arifin. Lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah, kadinya datang ka imah malaikat waduh di imah eta teh sing suliwar teh tak tambah mulia imah didatangan ku waliullah, imah didatangan itu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta, majlis eta, masjid eta, imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Kok bisa kos kitu si wali lantaran nyana mah perasaanana jeung Allah bae. Urang bae urang di luar bulan Ramadan jeung di jero bulan Ramadan beda, asa deukeut ka Gusti Allah ka kurungku Ramadan saha bae asa deukeut jeung Allah. Kuari saha bae ketika di arpa inget keur didelekeun ku Gusti Allah. Boga perasaan keur didelekeun ku Gusti Allah teh wali mah per detik jeung per menit kitu bae. Geus eueuh bedana wali mah beurang jeung peuting akur bae. Kemudian tempat di mana becak cenah arpah bae lantaran atuh suhudna hudurna jeung Gusti Allah nya mah selalu. Kitulah para wali Allah. Geus eueuh beda tempat teh. Jang urang mah ya beda jang urang mah. Urang mah tetep bae ga beda. Beda bae urang mah sebab urang mah kitu Mandalungan. Urang mah Mandalungan, artina Mandalungan teh urang mah bunglon. Lemun keur katutupan kuno hejo jadi hejo. Katutupan urang mah kuno putih jadi putih. Katutupan kudu hideung jadi hideung, bunglon ngaranna. Kebahamun bahasa Jepang nama kameleon. Tak eta tah kos kitu teh tah. Jadi bunglon urang mah tah. Tak eta teh aku maha katutupanana bae. Ai wali mah teu deuk kumaha bae kitu bae nya mah. Urang mah lamun di Mekah kakara karasaan deukeut jeung Gusti Allah. Memang kitu, boga sakitu ge geus bagus. Boga sakitu ge geus bagus. 15 tempat anu istimewa di Masjidil Haram. Nomor kahiji di pas pisan Hajar Aswad. Eta mah geus moal aya tanding. Nomor kadua di Multazam. Nomor katilu di Hijir Ismail moal aya tanding. Kaopat di Makom Ibrahim moal aya tanding. Kalima di pas Rukun Yamani. Di Rukun Yamani teh malaikat wah loba jasa dinya mantak doana cek Kangjeng Nabi mun bisa jang di dunia jeung di akhirat. Dipagahan ku Kangjeng Nabi ulah keluar dunia jeung akhirat mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wabeh di Rukun Yamani mah eta bae doana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Malaikat amin 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 amin. Eta teh urang keur ngadoa teh. Urang ngaluring Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban amin. Cak malaikat teh amin amin terus we ditutur-tutur lain hiji ribuan malaikat. Ngan kurang mah teu kadeuleu bae. Pernah lain pernah
ratusan wali pernah neule hadir para malaikat di samping Kangjeng nu nyaritakeun wali mah dibuktikan neule wali-wali Allah tadi dinya termantak di Baitullah mah di Baitullah. Andai kata Indonesia, Malaysia, Turki, Pakistan kabeh teu meunang asup ka Baitullah dijaga perang tetep pinuh bae Baitullah mah malaikatna engke biswarin syatta ngarupa manusia nu beda-beda tetep pinuh bae di Baitullah mah ngan urang ulah sieun ku pinuh lantaran lain jelema kabeh okos dipuri lain jelema kabeh jurig teh sawaro lain jelema kabeh mantak urang teu kudu dadesekan hayang ka bait hayang ka Hajar Aswad teh ngadoa sing lempeng ka Gusti Allah sanggeusna ngadoa munajat terus Gusti abdi teh ti Indonesia jauh abdi teh hayang nyium Hajar Aswad ieu teh apan batu ti sorga Gusti sedengkeun ke Hajar Aswad teh lamun ku urang geus dicium atawa diistilaman engke teh bajana bakal ngagero-gerokeun pan di akhirat ayuhal hujaj ayuhan nas ayuhal basar engke cak Hajar Aswad teh ta'ali kadieu saha nu pernah nyium kula saha nu pernah ngadadahan kula saha nu pernah muteran ka ulah ieu bareng jeung kula ka sorga untung jasa nah urang tadarruk ka Gusti Allah Gusti abdi makajen ku kumaha ge hayang dibere bisa nyium we ka Hajar Aswad teh sok mantengkeun milu urang teng engke aya pitulung teh kumaha lain jelema kabeh engke ge aya jelema ngageserkeun urang urang jlog bae aya di Baitullah aya di Hajar Aswad ieu loba jasa asal boga kayakinan jeung mentana ka Allah nu bener kios kitulah Hajar Aswad mah geus dirasakeun ku kula cek kula teh ieu hese amat hayang ka multazam Gusti multazam teh nu Gusti abdi nu Gusti manusa nu ieu di dieu geja nu Gusti ieu mah abdi mah hayang sakali becak teh hayang nempelkeun awak ka multazam ja ieu teh nu Gusti kabeh ge Gusti mah maha kawasa kunaon tuh aya nu ngadorong di det terus we geus teu boga kahayang ku kumaha ieu mah kumaha datangna we eta jelema nu dihareup jangkung gede teh eta jangkung gede jelema nya ti mana meureun datangna nyana keur kieu bae tah neuleuh ka tukang ka dieu atuh kula ditarik ku nyana jadi aya di beteung nyana aya teh kieu masyaallah model jasa haji bareng neuleuh ka dieu ka Baitullah ja ieu mah deukeut jasa ka Hajar Aswad ja deukeut jasa ka Hajar Aswad mun kadinya bisa digeserkeun ku nyana ngan ceuk hate pan lain keur tawaf dipundurkeun deui ku nyana eta lamun urang inget kejadian kos kitu pan aneh haju geus beres terus urang keluar ai si tadi jelema mana eueuh subhanallah tak etalah nu kos kitu hararese di Baitullah mah teu kudu desek-desekan asal urang beneran ka Gusti Allah ujianana engke anu malaikat kabeh di dinya nu pinuh teh lain jelema kabeh lain jelema malaikat bisuarin syatta nah nu mata kurang ngadoa teh ya lamun bisa mah di dinya unggal juru rukun Hajar Aswad rukun Iraqi rukun Syami rukun Yamani pas pelebah juru-juruna bae ngadoa teh di juru miti di lempengan Hajar Aswad pinuh ka tukang urangna ka tukang asal lempeng bae jeung Hajar Aswad di dinya lah malaikat rajana malaikat Jibril keur neuleukeun waduh si Peri keur ngadoa didengekeun ku nyana hayang naon ieu jana hayang naon coba hayang naon zawidni zaujatan yang delok cek jalan kadege ku jana diusulkeun ka Gusti Allah Gusti ya kitu ngadoana bere cek Gusti Allah bere bener bae begitu datang ke Indonesia Masya Allah aya nini umur 60 tahun bode jasa salah kita pak hayangin kanyana jadi doa teh ulah sembarangan terus karukun Iraqi karukun Syami lempengan juru teh lain lalagaan teh ka doa teh mana deui mizab teh kitu naon gara-garana pancuran emas eta teh selalu tidak emas di jeuna selalu tidak emas lain emas yono emas beneran eta engke diganti deui disimpen aya sejarahan dibangun sekian sampai sekian diganti deui sekian danana eta teh aya perpustakaan aya museum
aya museum Baitullah khusus di Mekah teh anu urang hese mendekadinya kecuali aya tanda tangan raja. Nah ieu museum timimiti batu datang ka dibangun aya kabeh museumna. Jadi teu sembarangan eta teh teu bisa asup ka dinya. Kuncina ge luar biasa sebab ieu mah sangat bersejarah. Tak eta teh mizab, kemudian sekitar haram. Tak eta aya 15 tempat di Hijri Ismail ngan mun urang bisa asup ka jero Baitullah urang kudu ngaragap dada. Nya ge mulia Baitullah tapi ieu pantes henteu awak kos urang asup ka Baitullah. Nantak Soeharto begitu asup ke Baitullah kiai nu nyarahun di Indonesia moal kebal umurna bener bae lengser can balik ka Indonesia geus lengser sebab naon teu pantes sagede Soeharto asup ka jero Baitullah di kos mayit ieu mayit teh mulia jasa ahli Allah urang keur hirupna teh tilok menyentuh manehanana ulah nyium ka mayit eta ulah ngaragap ka mayit eta sebabnya na teu maot geus urang keur hirupna ge teu wani ulah wani-wanianan tapi ketika urang wanoh ka manehanana urang wani kanyana ja biasa sok bergaul urang nyium sunah okos Kangjeng Nabi begitu wafat Sayyidina Abu Bakar mukakeun nyium Sayyidina Abu Bakar atuh emang mitohana sajaba mitohana pernah ngalahun Kangjeng Nabi di guha pernah babarengan hijrah ke Madinah dicium nu sejen ndek nyium disetop ku Sayyidina Abu Bakar keur hirup lawanin teu ka Kangjeng henteu ulah cukup bae ngadoakeun jadi teu sakabehna nyium ka Kangjeng Nabi disetop ku Sayyidina Abu Bakar ieu teu maot ahli Allah mah geus lamun teu maot ulah wani-wani tak ka mayit bae kos kitu komo ka Baitullah mata ke ulah dihayang-hayang ke Baitullah masuk moal ongkoh potongan kos kieu ka Baitullah asal di luar rame urang tawaf nah ye jadi al amakin kulluha arfatu li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim loba sahabat mandap-mandap ka Kangjeng Gusti Kangjeng sumping ka bumi abdi aya naon ku abdi dek di cirian tempat tilas cali Kangjeng ku abdi pake di alep berkah we Gusti mangga cek Kangjeng ke kaditu nya Kangjeng kaditu calikna di mana di cirian kumanehna kemudian salat tempat salatna geus teu meunang ku saha ieu paranti aing bae cakna ieu urut Kangjeng Nabi dibere keberkahan luar biasa dengan cepatnya na teh tak bae kok ieu salat bisa jadi ngeunaheun kieu diurut Kangjeng Nabi diuk diurut Kangjeng Nabi salat cakna indah jasa salat asa kadeuleu bae Gusti Allah masyaallah atuh urang mah salat diurut bupati ya atuh nu kabayang korupsi tuh entah sih ada kita lain lalagaan ieu je ulah sambarangan li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim tapi dzalika qala syair sayun lahu wajabi kul waqtin lempang ka Gusti Allah tegesan neja ka Gusti Allah tiap cicing di hadapan Allah di lawang Allah eta teh qad adalah alfahijatin berbanding jeung 10 munggah haji sebab naon asa jeung Allah bae cicing di mana asa jeung Allah bae apan kamari geus diceritakeun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir wa huwa Allah ta'al qahiru anu maha kawasa anu maha ngalindih ieu diuk urang dilindih ku Allah dipaksa ku Allah nangtung urang dilindih dipaksa ku Gusti Allah ieu sugih urang dipaksa ku Gusti Allah susah urang dipaksa ku Gusti Allah ieu teh lain nang urang kabeh nang Gusti Allah hirup sia dipaksa tita hirup gering sia dipaksa tita gering ku Gusti Allah sanajan urang teh jadi dokter atawa boga toko obat disebut apotik teh waya gering mah dipaksa ku Gusti Allah cager dipaksa ku Gusti Allah paeh sia paeh bae pertahankan coba paeh coba mual bisa paeh al-qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jak kabeh nang Allah ieu geus bae teh kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah jak kabeh nang Allah ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah atuh anu perlu disalakeun teu aya ai kos kitu mah atuh diantepkeun we masalah atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieu
asa teu kaharti atuh emang siapa datang kadinya teu kaharti tuh kaharti urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat syariat heula urang mah kaditu mah kaharti kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang dik naon ngarapi-rapi tuh kan biasa bakal lakos gitu tah urang mah kakarake datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui wayah syariat bae ulah waka berhakikat. Sebab naon? Sebab lu ngomong kos gitu bang geus teu perlu dahar asal maca subhanallah sabab. Urang mah mun maca subhanallah tambah lapar. Sepan urang mah ieu ngaji kakarak ditambah sakit geus deuleuan jam bae. Besi teu kaburu ngantri cakin le ye. Emang bersyariat atau syariat bae. Ieu keur carita bahasa hakikat kabeh ge nang Allah keur carita. Jadi urang lepaskeun dimensi syariat, urang kuari asup ke dimensi hakikat. Urang keur aya kuari di alam hakikat. Jaka kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fauqa ibadihi. Bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah pae jamal bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa. Cak hakikat mah jak kageh kabeh ge meunang Allah. Urang kos kieu tanang Allah. Ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadeg da meunang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah henteu. Ketika urang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil azim kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi ti Kangjeng Nabi. Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi, pangbaguskeun batin abdi, pangbaguskeun tata krama abdi, budi pekerti abdi. Sadar berarti menang Allah bagus tah. Ketika orang ngaca aya yang hideung amat ya. Oh hideung aja pengek deui. Beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan. Aya tah. Geus beda. Begitu orang ngaca ye pendek ya aing mah tapi suku gede suku bae nomor 45 aing mah oh tambah sakumaha naon atuh eta iki amat Allah nyieun ka aing nah bahaya geus bahaya tah ieu hakikatna mah menang Allah jelema ibadah nang Allah jelema maksiat ge menang Allah cak ahli hakikat urang kuari ngomong di syariat moal akur tapi urang pindah heula ka hakikat bakal akur bae jaka bege nang Allah ieu numantak urang lamun berangkat ke Allah maka usoli keneh bae moal jadi wali-wali. Naon sebab boga ngaku diri aya. Usolli fardhu zuhri, salat kaula kana fardhu zuhur. Moal jadi wali datang ke kiamat gitu. Naon sebab ngaku bahwa diri aya. Ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya. Eueuh nu aya mangan Allah. Hajo kumaha atuh teu usoli sasar sia. Jadi amin rais ya kaditu kudu kumaha tuh eta mah usoli dibaca eta mah ngan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah geus cenah mah manteng ka Gusti Allah Allah teh al-qahiru fauqa ibadi nangtung aing nang Allah ngangkat leungeun aing menang Allah usoli aing ge lain di aku ku aing nang Allah sholli fardhu zuhri Allahu akbar nang Allah kabeh ge ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu Allah nang Allah tah Allahu akbar kabeh nang Allah ya nang Allah lain kitu aing hese ngomongna ieu ku bayu hese ngomongna eta mah keur carita perasaan diomongkeun nu mantap moal anggeus-anggeus jaritakeun perasaan moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun ai kieu mah ngahayal ya nang Allah ya kadeu Allahu akbar ta ieu si dakep nang Allah ya aya be awewe liwat nang Allah ta nang Allah ta eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asa nang Allah kulluha al amakin kulluha arfa naon sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah iraha bae di mana bae nu mantep nya nama salat ge teu ngatur henteu ngatur wali mah salat ge aya teu salat nya mah kieu bae teu salat nya nama
mantap besi di lebur aya teh salat rantai. Tuh kos gitu. Iya kos gitu banyak nama aja nama hayang ke Arfah bae bisa ngalengkah doang ngalengkah jadi Arfah ngalengkah doang ke Mekah. Wali mah mual aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumah sakali ka Mekah. Wali mah kitu bae di pamana ge. Wali mah kitu bae nya nama bisa. Nya nama besi endek ka Mekah tok bae. Cenah dek muru salat Jumat ye bisa bae. Besi euweung ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah. Sehingga eta aya kakapangi di hotel. Eta kos gitu. Nyana teh ka Mekah teh deketnya saku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalengkah. Da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali teh rupa-rupa. Aya wali rijalul ghaib, aya wali nukoba nujaba uropa asoib, aya wali abdal, aya wali kitu autad, aya wali muhtar, aya wali imamani, aya akob. Keur carita rijalul ghaib jumlahna 70 sadunya teh rijalul ghaib 70. Nya nama tilok boga tempat nya nama rijalul ghaib mah pipindahan. Pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah rijalul ghaib ngaranna. Mantak bapak kolot kula kijahian eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna kijahian. Kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nihaya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat. Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna kijahian tak kijahian teh kuburanana. Nya nama pas tengah peting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pemajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can baraleg kabeh. Aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba ti luhur tepi ka handap. Dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heueuh. Ieu geus nya. Geus ya abah mah endeu kaluar geus moal balik deui. Sing sabar sing coba bayangkeun tah. Anak jeung pemajikan ditinggalkeun tengah peuting. Gini abah dek mana? Abah mandek menghadap Allah. Geus ulah loba omong. Santri ditinggalkeun. Trek bae keluar. Hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon, aya nu kapanggih di Banten, aya cirina hiji dampal sukuna. Ieu nya nama gede hajur ada kajero gitu saeutik. Nomor kadua ieu luhureun susuna aya hunungan. Ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah. Hese geus teu eueuh. Atuh bubar bae santri bubar bae. Anak atuh encan baraleg geus kitu bae. Ta eta teh diangkat rijalul ghaib kuatan teu. Urang mah kos kitu ke heula ih. Kurang itu cintaku. Masih beratan ka pamajikan malah deuk nyandung. Wah, tuh boro-boro jadi rijalul ghaib betul teman. Boro-boro teh 70 sadunya teh jang penguat dunia. Eta kata puguh-tugur keur kalut-kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantap ku urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalal ghaib assalamualaikum ya nuqaba ya nujaba ya uropa ya asaib. Nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali mukhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deh. Nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ieu teh bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta ge tu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun. Itu mun bahasa Jawa na cikeneh naon? Aduh tah eta tah. Caritanya na cikeneh mah geus beres geus caritana je. Cek Abuya Armin, aing naik kapal Abuya mah henteu. Pon pohara amat geus beres we. Abuya beres balik ka dieu nya nyaritakeun. Kapanggih jeung tidak meti cilongok cenah di ditu dituan seh. Jeuh. Nyana kapal gitu bebe aja keur di ditu nama. Eta teh kos kararitu amat ngomong.
Taju ditanya pan muridna kapanggih jeung Abu Yadim Yatib, muridna kapanggih di Baitullah, kapanggih di Baitullah. Begitu datang ka dieu, mama buya kabari teh kapanggih, henteu sia salah meureun lain aing, henteu nya nama teu ngaku aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi, kapanggih jeung Albah ngaranna Haji Napi mukimin di ditu, kapanggih jeung Abah Kerto Abdi dieu nyana turun ka dieu bebeja. Ai kiai teh harita ka Mekah jeung ka Mekah iraha. Ih berarti kan kapanggih muntas bohong sia lain aing meureun teu di aku. Urang mah lamun we kapanggih jeung wah tuh aing teh. Oh eta aing. Urang mah nu lain jadi aing. Pan belon eta urang mah tuh matak lain wali teh kos kitu teh non wali asli mah teu aku ya nama ai urang mah nun teu ge di aku emang urang mah raja belon urang mah teu degara aku padahal mah nyana kapanggih ajak ka Nabi teh cek ieu jait teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lalakonna ieu bebeja deui ka henteu apa badan teu ka mana cek ieu teh. Kita Abu ya teh lain hiji kapanggih jeung muridah, begitu ditanya ka heh salah dia mah aing mah teu ka mana geus bae ka ditu sia geus direkeun kapanggih ai urang mah lain kapanggih teh sia jeung aing hari tadi pengkolan teh ban sia ku aing tah eta heuh aing eta tolol jasa hayang di wali-wali burung masyaallah sakitu sok kadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber ge ragag nya tuh. Ya Allah ya Rabbi. Ya ya kayak cerita wali anu datang ke Mekah insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun kasadayana atas mampir kana channel Abi. Support terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.